Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji kali syukur sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkeun ka panutan agung nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'i tabi'in, oge ka orang sadaya selaku umat anu turut taat kana ajaran mantana. Alhamdulillah orang sadayana masih kene dipaparinan yuswa sehat, malah tiasa ngompel ngariung di ieu patempatan di Masjid Jami' Miftahul Jannah dina raragi mutalaah sasarangan, ngaos sasarangan kalawan hanca dina fan fiqih ngalangkungan kitab Safinatun Najah. Ku kituna mudah-mudahan ku wasilahna ngopel ngariung urang ieu di ieu patempatan sing ngajantenkeun sabab kana turunna rahmat sareng barokah. Shalawat salam anu salamina daimaini nya sok diaoskeun ku pamarsa Pak Ustaz Pak DKM. Eta teh kedah diaoskeun ku urang sadayana kumargi tina saban-saban doa eta aya hijab. Tah anu ngamukakeun eta hijab teh diantawisna nyaeta sholawat tah kitunya matakan kedah teras malah kanggo pencari ilmu mah di talibil ilmi aoskeun sholawat teh kedah diseueurkeun kumargi eta teh salah sawiosna oge pembuka kana hasilna ilmu anu dimaksad tah kitunya. Kita mudah-mudahan orang sadayana masing dipaparinna rezeki tiasa ngaoskeun seueur sholawat ka Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satacan dikawitan urang kitunan Fatihah sareng aoskeun istighfar, syahadat, sholawat hauqala. Paras teu nyongkolong teu ingkana waktos mangga urang aos sasarengan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ala dini wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Wa ila jami'il ulama'il 'amilin wa jami'il awlami masyariqil ardi ila magharibiha fi bariha bahriha min yamin wa shimaliha wa khususan ila masan hadil kitab Syekh Salim Sumul Ahadram bismillah Syekh Umanawi Al-Bantani summa ila jami' masyayikhana rahimahumullah wa nafa'ana bihim bi ulumihim bi barakatim fid dunya wa dunya wal akhirah. Syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidina wa lijami'il mu'minina amin. Kaca sabaraha cenah? Al auratu punten. Al auratu arba'un. Auratul rajuli mutlaqan. Sanes dina pasal upami pasal nama pasal syurutus sholati telepat syurutus sholati samaniyatun lajeng kana al auratu arba'un. Aya al auratu arba'un kaca 7. Al auratu arba'un. Paslun nama syurutus sholati samaniyatun kaca 7. Non. Halaman ke-7 baris ke-7. Idh qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Al auratu ari pirang-pirang aurat bahasa orang mah eta arba'un aya 4. Anu kahijina auratur rajuli auratna hiji pamagat mutlaqan halna mutlak wal ammati sareng auratna amat fi sholati dina jero salat nyaeta ma baina surrati perkara antara bujal udel warrukbati sareng tuur hiji cenahnya wean di aurat teh aya 4. Anu kahijina aurat pamagat mutlak sareng amat dina lebat salat nyaeta antawis bujal sareng tuur. Anu kaduana wa auratul hurrati jeung auratna istri anu merdeka fi sholati dina jero salat. Mana tah auratna nyaeta jami'u badaniha sakabeh badana eta istri masiwal wajhi wal kaffaini perkara nu salian wajah jeung dua dampal leungeun dua eta aurat anu kadua. Jadi istri anu merdeka mah dina lebat salat seluruh badana kecuali wajah sareng telapak tanganna. Terus mukatiluna wa auratul hurrati sareng auratna istri anu merdeka wal ammati sareng aurat amat indal ajanibi dimungguhing deungeun-deungeun atawa batur nu lain mahram maksudna eta jami'ul badani sakabeh badan mun dina mun aya batur ieu mah deungeun-deungeun kumaha mun dina mahramna wa inda maharihi majeng dimungguhing mahramna eta qurrah wal ammah wan nisa
wan nisa'i jeung dimungguhing istri nu sejen nyaeta ma baina surrati wa rukbati perkara antawis bujal sareng tuur eta nu katilu nu opatnya tah dina ieu pembahasan pasal nama lebat karena syarat sah salat anu 8 mung kumargi dina ieu pasal teh dibahas perkawis aurat nyaeta salah sawios syarat upami orang palai sah dina nalikana tepan nyaeta kedah nutup aurat. Tadi dia perjoga dibahas naon sih batasan-batasan aurat pamegat sareng istri. Di dia Syekh Salim Sumel Al-Hadrami rahimahullahu taala nyebatkeun anu kahijina auratna hiji pamegat anu mutlak tegasna merdeka sanes abid sareng amat nalika dina lebat salat kitu. Wayandai wahya logotan hartosna aurat secara logot eta an-naqsu kekurangan. Secara logot mah hartosna aurat teh kekurangan. Ku kituna wayahna kedah ditutupinya kekurangan. Bade kekurangan orang pribadi, bade kekurangan batur. Komo intina mah kekurangan batur nalika aya aib tutupan. Malah dina sapalih keterangan nyebatkeun saha jalmi anu nutupan aibna batur, kekurangan batur, maka Allah bakal nutup kekurangan orang ke dina poe kiamat gitunya. Jadi ulah diobrol-obrol bisi orang ninggal wiwirang batur teh. Cep kayak gitu. Cep tong diobrol-obrol. Tekenging komo dugi ka ngobrolkeun kanu sanes eta mah bakal jadi cikal bakalna teh kana dua, hiji kana naon? Gibah. Ngobrolkeun batur. Mun leres eta teh kawanan nu sanes kurang teh careoskeun di depan orang banyak. Di depan orang banyak. Ngobrolkeun si anu teh anu. Upami leres eta tetep hukumna gibah. Upami hiji jalmi ngalakonan gibah pribados mandak dina kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu diantawis amal-amal urang teh kita dicanak ku hiji malaikat pes ka langit. Kedah samemeh ditampi ku Allah teh kedah ngalangkungan langit anu 7. Diantawis langit anu 7 eta teh aya salah sawios pemeriksaan dina bab gibah. Upami seseorang masih kena ngegibah maka amalna bade salat, wiridan, maca Quran, umroh, haji, puasa jeung nu sajana selagi orang ngalakonan gibah maka eta amal orang sadayana teu ditampi ku Allah sadayana dihapus. Kalabatkeun eta jalmi teh kategori jalmi anu bangkrut. Lain bang run out, lain bang lumpat keluar. Tapi maksudna bangkrut mah anu kitu itu amal teh seep ku ngagibah. Upami laras katanya, upami salah jadi fitnah. Kumaha atuh mun aya kajantanan kabar bahwa si anu kitu-kitu kieu wayahna idza ja'akum fasiqun bin naba'in fatabayyanu. Di mana-mana jalmi fasek sumping nyanak hiji kabar fatabayanu maka kudu tabayun orang sadayana. Ulah dugi ka engke ngahasilkeun kana langsan. Nadimin dina Quran surat Al-Hujurat. Ujung-ujungna jalmi anu tanpa tabayun masuk nadimin naon nalangsa hanjelu. Kumaha tu tabayun teh pertelakeun apakah ieu kabar teh A teh leres atawa nepi henteu. Komo nu berkaitan yang pribadi mah jang naon dibahas gitu. Kajabi urang bade ngemutan eta jalmi supados teu lepat jalan. Empek eta mah. Itu pun dengan syarat teu yang disebar oge kana sanes. Eta mun niat bade ngalereskeun. Kumaha mun niat moal ngalereskeun? Bab pribadi, batur teh salah bab pribadina. Udah kira-kira moal ngalereskeun mah. Urang kadora-kadora kan ngobrolkeun teh kitu. Leres jadi gibah
lepat jadi fitnah. Taya mending nanya, mending nu mana tah? Cicing we tong ngobrolkeun. Dan ngobrolkeun mah nu manfaat gitu. Gitu. Ta aurat di dieu teh hartosna teh an-naqsu kekurangan. Tekan sebisa mungkin tutupan. Ini mah secara umum gitu, secara bahasa lewat ya. Syar'an lamun cek syar'an mah alama yajibu sitruhu fi sholati wala ma yahrumu an-nazru ilaih. Upama secara syara' mah secara syariat hartosna aurat nyata perkara anu wajib nutupanana dina jero salat. Hiji wala ma yahrumu nazru ilaihi jeung kana perkara anu haram ninggalina ka eta aurat gitu. Eta hartosna aurat. Eta secara syara'na. Nu kahijina nu mana wae tah auratur rajul. Auratna pamagat. Ai zakaru tegasna ai zakari tegas sama pamagat. Al muhaqqiqi anu haq walau kafiron. Sanaos eta teh aurat orangna teh kafir gitu. Sanaos orang kafir. Beureun bagi si kafir nama teu dihitung dosa di muka aurat nama. Dat wajibna orang kafir mah naon? Lebat Islam. Weandenya orang kafir upami tinu teu ngajalankeun syariat-syariat anu disyariatkeun ku Allah ka urang, maka eta kafir teu disiksa dina jihad teu ngamalkeun eta amalan. Tapi disiksana dina naon? Telebat Islam titik hiji kasa kitu. Tah. Aya orang kafir muka aurat, kasih kafir mah teu dietang doraka aurat teh, tapi urang nu ninggalina jadi dosa. Jadi dosa. Au abdan atawa abid. Abid teh lamun zaman kapungkur mah nuju zaman budak belian. Jadi jalmi teh tiasa dijual belikan. Ngan bilih aya pertarosan aya ayeuna tiasa teu ngayakeun abid tiasa teu kira-kira. Ngayakeun abid deui ceuk paceng teh biasa capek nyawa karyawan kudu digaji cenah kana tahu teh. Kumaha atuh tek besar we abid da baheula cenah ngadangu teh. Aya zaman para sahabat ge meser abidnya. Bae mahal meusan ge ngasakalieun mayar, sesana mah tinggal maraban gitu. Tiasa moal kitu-kitu ayeuna. Tiasa moalnya. Meser abid tiasa teh. Mas, anaknya dibeli sama saya. Ayeuna mah teu kenging, da teu kenging nya nama. Teu sah malah jadi haram. Komo dina hukum undang-undang nage, hukum jual beli jalmi teh namina teh naon dina undang-undang teh? Hah? Human trafficking. Toh, terang paus alhamdulillah. Teu kenging nya. Eta teh naon? Ngangebiri hak batur dina hak kebebasan teh kenging. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya dina Undang-Undang Dasar 1945. Tapi menjelang selintasnya, hilang selintas. Emang aya nama penjajahan secara fisik, secara langsung mah tos teu aya. Tu aya nu Romusa zaman Jepang, lamun zaman Belanda kerja rodi. Dipaksa ngadamal anu. Aya nu dibayar, aya nu henteu. Namina maksa teh. Teu sanggeum. Bunuh. Zaman kapungkur kan gitu. Tah. Upami ayeuna penjajahan sapertos nu kitu mah teu aya ditinggal mah. Mung ayeuna mah dijajahna teh secara tidak langsung. Nyaeta secara naon? Ekonomi. Aya hiji organisasi, duka naonnya, duka badan lah gitu. Anu isina teh kumpulan dina berbagai negara-negara. Urang panginten tos uningan namina teh naon? PBB bahasa Indonesia namanya. Perserikatan Bangsa. Beureun eta teh hiji badan teh hoyong ibarat badan pengawas kanggo kesejahteraan berbagai negara, beureun intina mah sakitu leresnya. Tah, upami leres hoyong ngamajengkeun seluruh dunia. Naon sesahna? Ulah aya sistem mata uang gitu. Ulah aya sistem mata uang. Lamun leres hoyong ngasejahterakeun umat manusia nu aya di alam dunia. Nah, bat ulah aya sistem mata uang, cing alasanna kunaon?
Urang di dia gaduh artos 100.000 tiasa meser makanan pokoknya ti kawit beas deungeunna sayur daging jeung nu sajabana berikut sigana jeung jajan ge tiasa 100.000. Kira-kira mun dicandak ka Amerika cukup jang naon teh 100.000. Anu harga Coca-Cola ge duka sabaraha, anu harga minuman ge sabaraha. Beureun di ditu mah cukup naik naon taksi sakalian walaupun jarak dekat sigana CF 100.000-an dan nominalna sabaraha $1 teh ngebanding sekitar 15.000-an nya enak tanya sekitar segituan. Bayangkeun berarti 100.000 dibagi 15.000 niti-niti sabaraha dolar teh genep langkungnya genep dolar langkung di ditu cukup naonan genep dolar langkung cukup tuh kira-kira meser hayam, daging, sayur, daging hayam, nasi, sayur. Berikut yang jajan orang oke cukup moal kira-kira. Jeung transportasi ka pasarna cukup moal kira-kira. Moal. Lamunnya jujur hayang ngasejahterakeun seluruh umat manusia nu aya di dunia hapus mata uang. Nah, da Kanjeng Rasul kapungkur teu ngajarkeun sistem mata uang. Aya Kanjeng Rasul di Arab mah hiji real. Mun di Yaman mah ngabanding kana genep naon lah mata uang Yaman. Aya teh kitu kapungkur Kanjeng Rasul. Henteu we. Jual beli di ditu jeung di dieu hargana samikeun. Oh, upami disamikeun kitu insyaallah. Insyaallah geura moal kasusahan teuing urang teh. Leres. Naon tujuan abad sistem mata uang? Di antawis negara di dunia anu subur gemah ripah loh jinawi. Minyak bumina aya, batu barana aya, tambang emasna aya, rempah-rempahna aya. Upami di Arab ayam minyak bumi seueur nya ladang minyak bumi diseur di Irak, Arab Saudi gaduh, Qatar mungkin gaduh sanesna. Di Indonesia mah sanes wungkul minyak bumi tapi minyak langit aya minyak langitnya terang paimat kira-kira minyak langit naon aya gitu minyak langit aya apa ceng sawit di urang salah sawias produksi sawit minyak jang gorengan kan orang goreng nganggo minyak di Amerika ngagoreng hayam nganggo minyak di Eropa ngagoreng hayam nganggo minyak ku minyak tadu di batur jarang mah di urang mah melimpah ku subur-suburna urang aya nepi ka tongkat batu jadi tanaman di urang ku subur-suburna gitu ngalanaon ge aya nah buat sistem mata uang eta mah diantawisna politik supaya batur meser naon nu dibutuhkeun ka negara maranehanana dari mulai minyak bumi, gas, tambang, tembaga, nikel, besi, nu karetu baja sadayana berikut sayuran, rempah-rempah, minyak oge supaya maranehanana bisa meuli dengan harga murah, meser harga murah dicanakan negarana dijual dengan sesuai nominal anu berlaku di mata uang berlaku di eta negara nyari keuntungan. Indonesia bade ngekspor acuk kapungkur pribados nuju zaman anomnya sok meseran acuk luar negeri upami orang ke gang pasantren kaos paling mirah 25 ge ayanya 30 ayanya ke Amerika mah pribados kapungkur nuju resep gaul cek pemuda mah gitu meser acuk tilas di Dago sekitar tahun 2008 dukana min distro nama naon hilap deui acuk tilas di luar negeri 200.000 tilas nah betiasa kitu meureun ku orang Amerika mah dijualnya kudu nganggona harga bekas sabaraha dolar di urang jadi ngelipet atuh anu nominal ayeuna 15.000 jadi $1 bayangkeun gitu Allah lamun nyanyaah ka saluruh jalmi tong aya sistem gitu tong aya sistem gitu kenapa sistem gitu itu mah hayang ngajajah secara ekonomi kita mau tidak mau pas fakta kumaha atuh ayeuna nya kitu tah urang ngical mirah kalaluar barang urang leungap urang meser barang di luar awis meser bahan bahan kulit spon atau nopi naon bikin jaket, bikin kantong, bikin kursi, awis, ngadambalna orang luar gitu. Mun nyaah gitu. Tong aya sistem mata uang.
tangke teh diantawisna upami tos lungsuk Imam Mahdi ke mimpin akhir zaman mantan nama insya Allah bakal ngaberjalankeun deui sa alam dunia teh dinar dirham. Sadinar sadirham sabaraheun ka mana-mana teh. Jadi rupiah dihapus, Malaysia ringgit dihapus, Inggris pound sterling dihapus, mun di Eropa mah tos ngagabung jadi euro nya, euro dihapus, di Amerika dolar hapus, sadayana dihapus. Gitu. Dengke insyaallah. Ngan dina waktos nama teu tiasa dipastikeun. Ngan nu pasti eta Imam Mahdi teh bakal sumping kitu. Kudah diimankeun tah. Aya hadisna. Aya hadisna. Tah kembali jadi abid zaman ayeuna mah tos teu kenging nya, teu kenging. Bilinya Mas Andi mau beli ya. Teu aya. Tah di toko mana ge? Di toko online tah aya, di Tokopedia tah aya. Meser Abid, Meser Ahmad tah aya. Nah, auratna nu tadi bade orang kafir, bade abid, ausobian atawa murang kali oge. Murang kali muka aurat, murang kali nama teu dosa, ngan urang nu ninggalina dosa gitu. Murang kali sobian. Walau ghair mumayyiz, sanaos eta murang kali teh teu acan tamyiz. Tangke murang kali teh aya nu disebatkeun tos tamyiz, aya nu teu acan. Hartosna tamyiz teh tiasa ngabedakeun mana sae mana awon. Eta berarti murang kali tos kategori tamyiz. Sebelum balik pasti nama. Hartosna tamyiz murang kali anu teu acan balik, tapi tos tiasa ngabedakeun mana sae mana awon. Jadi mun murang kali mah di asongkeun. Ya aya cengek, aya anggur. Dipasihan hayang nu mana tos tiasa ngabedakeun gitu. Beda jeung murang kali nu orok pisan kan teu tiasa ngabedakeun. Canak we komo mun cengek warna-warni beureum, aya hejo, aya rada koneng, beureun siga indah, aya anggur warnana hideung misalkan anggur naon teh hideung. Awon we katinggalina di mungguh eta murang kali teh candak, gayem, tah eta berarti tah can tamyiz murang kali model kitu. Tadi dia dibahas murang kali anu tos tamyiz sendiri, anu tah can tamyiz sendiri, tetap auratna mun kurang ditinggal teh haram. Matakan omatnya murang kali naukeun. Upami amang tutup auratna sakitu. Upami amang tutup auratna. Soalna naon? Mungkin karanjeun teu dosa dan can balik, tapi batur nu ninggali jadi dosa. Malah ketika orang tua orang terang murang kalihna teh angkat ameng kalawan muka aurat, berarti dosana muka aurat eta budak dikasakeun sepuhnakeun. Nauzubillahi min dzalik. Mutlaqon halna mutlaq siwaung fis salati bade dina salat au kharijha atau keluar salat. Oke. Di dieu kimoseni penyelangan selintas nya. Bahasana kieu. I'lam anna nazarul mar'ata anna nazarul mar'ati ila zawjiha sanyana ninggalina istri kacarogena eta jaizun kengeng fi jami'i badanihi dina sakabehna badana si jauz atanapi suamina. Istri bab auratnya upami ka suamina mah bebas ninggal sadayana ge. Tos bade dipasek sadayana tos teu nganggo pakaian sahalay-lay acan teu naon cenah. Jaizun kengeng. Bahasana dedi jaizun kengeng. Si istri ninggali ka nu carogena sadayana. Mun tiasa ninggali jantung mah tinggali jantungna sakalian. Buka. Kengeng ieu mah. Terang. Terus jadi ya kaaksi secara sabalikanana oge. Naam. Tuh, kengeng. Urang oge ninggali nu bojo urang sadayana bebas. In mana'aha minan nazri lamun dicegah itu si istri tina ninggali ila auratihi ka aurat suamina imtana'a alaiha maka dicegah oge si suami alaiha alaiha ka si istri anu nazru ilaiha. Lamun urang mun istri dicegah ninggali aurat suamina berarti bakal terjadi hukum sebaliknya.
urangnya bakal dicegah ningali aurat istri geuna buktina teu bebas. Tapi aya tapina bi khalafi aksi fa innahu jaizun qat'an. Oh. Emang kengeng lianahu yamliku at-tamat tamta'a. Soalna eta ngamilik oge kana ngalap suka biha ka itu istri. Malah si pameget mah ngamilik oge kana ngalap suka ka eta istri. Ngalap suka teh pemanasan memeh olahraga gitu. Itu dari pengker seueur ieu. Pemanasan kengeng. Malah dianjurkeun cenah kira-kira muaskeun eta istri mah. Hese ngabahasna ya. Bawas di pengkerna ya. Itu teh dianjurkeun. Beli tolak naon? Ulah aku tanya. Nolakna istri kanu janten caroge nauzubillah janten laknat. Dina hadis teh dina kitab Qurratul Uyun upami talapat hadisna nya. Tos tara dibuka deui. Ayyumamra'atun istri mana wae khonat anu khianat eta istri ala zaujiha ka carogena fi firashiha dina hamparanana. Kumanya hadisna teh lah ngan itu nama kieu lah lamun hiji istri nolak kanu janten carogena dina carogena aya peryogi ka eta istri eta punten laknat malaikat moal liren ka eta istri hatta tatuba nepi ka tobat eta istri. Auzubillah min dzalik. Nolak matakan penting oge nya gaduh istri teh dikasih pendidikan. Mun teu ku urang teu mampu pasihan ka saha? Cenah sumping ka pangaosan. Pangaosana nu ngabahas kumplit. Nya. Punten di pangaosan ge kedah ditafsir oge nya. Emang sadaya judulna pangaosan mah sae nya, sadaya pangaosan sae. Mun kedah ditafsir teh kieu. Usahakeun urang teh ngahadiran teh pangaosan anu hukumna wajib seperti anu katibaan ku fardu ain nya eta masalah fikih, ieu. Masalah akidah, tauhid, nya pribados sarit beunjeureun mah ngabahas dina kitab Aqidatul Awam. Terus dinu bab akhlakna oge, bab tasawuf.